naon? Neng kangen ka mama. Age kangen ka mama entos tong cerik. Ningali nyenak naon? Neng hayang ka mama. Sukan urang tanyakeun ka bibi buahnya hawan aya mama. Beneran ya, tong bahang. Tos hapus teh socana bisikeun aya bapa. Geus sesuatu jeung Neng. Naon eta aa? Senyum atuh. Ajaran coba cekak teu. Iya, cekat nuhun ya. Asik, besok lebaran pakai baju baru. Iya. Ih, saya makin cantik bae ade aa. Bade kacai heula nya Neng. Iya. Selamat lebaran, Teteh. Nya Neng, minal aidin wal faizin ya geus. Nya teh hampura nya Neng sok misalkeun ka Teteh. Nya Neng teu naon. Oh, nya Neng Teteh bade amung heula. Nya teh da Neng ge bade amung ka Teh si Jenny. Ya Allah, hirup teh menang kieu-kieu teuing. Balangsakeun di kabina-bina teuing. Budak teu kapakean rek lebaran teh. Heuh lain arek meureunana enggeus lebaran teh ayeuna. Hampura nya geulis. Kasep bapa teu bisa ngabagiakeun ujang Neng. Rek usaha kamari rek sukses. Ini balelonya ngomong teh. Ka kota loba mobil sieun ku mobil. Pak, hampura nya loba salah. Langsung na Kasep. Pacalik paling gitu. Ujang kedah minta hampura ka bapa mah. Tos dihampura ku bapa sanajan teu dipenta oge jang. Bapa nu kudu minta hampura ka Ujang. Baru masakeun bapa teu bisa ngabagiakeun ka Ujang. Ngomong-ngomong ari si Neng ka mana Ujang? Ya dapat bieu mah dicai. Si Neng. Ih meni geulis anak bapa ngau acuk saha eta Neng? Bapa hayong dipangadamalkeun kopi ku Neng. Nya Pak. Nuhun ya geulis. Pak hampura nya Neng. Nya geulis sawangsulna. Hampura nya Neng. Nya Neng sami-sami age hampura nya. Nya Kadieu calik Neng. Bapak Bapak nyangkeun diampunkeun nya Nengnya. Bapak tuh bisa ngabagiakeun Neng. Teu bisa nyumponan ka hayang Neng. Didoakeun ku Bapak. Neng sing seueur rezekina, jeung getos sakola
sing jadi jalma pinter, sing jadi jalma soleh, sing nurut ka orang tua. Mudah-mudahan atuh diangkat urang darajatna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Da ari rezeki mah urang ti mana wae neng. Ku sabar mah urang ngakonan we urang ku sabar. Nya neng tong ningali batur ningali anguan sae. Batur ningali seueur acis. Ulah sirik neng kudu sabar we. Malingan kudu atoh kana seueur acisnya neng nya. Ulah sirik nya neng nya. Tah kitu ujang oge sami. Ujang kudu sabar. Kudu saling pikanyaannya jeung dulurnya kasetnya. Ulah sok siriknya jeung dulur teh. Ujang ujang pinter kan. Jung atuh ayeuna bade ararameng. Nah, baru dak merenges ngarantos bade ararameng ka mana ujang ayeuna? Ya, Pak. Iya, Pak. Barudak can kadari ya ning. Ah mending katen bebe bros. Teteh bade ka mana? Selamat lebaran teteh. Minal aijin wal faizin. Sahanya? Oh iya, belum kenalan ya sama orang ganteng. Kenalin, nama aku Eja. Oh, temannya si Neng. Iya teteh, bebe brosnya ada enggak? Ada, ke rumah aja. Terima kasih ya. Ning si Mila can ka dieu omong arek keten si bos. Si Gikti ka mana kitu jadi barosen. Ibu teu aya deui aci aun. Deur aya mah kalakah nganyang deui. Karana deui. Oh no. Dep, teteh bade kentung anu heula nya. Oh nya dede ge bade amang ieu. Oh nya kunci we pantona. Oh nya teh. Itu jika bebe. Terus? Nah, Eja. Bebe udah cantik, mau kemana? Mau main, Eja ngapain di sini? Mainnya sama Aa yuk. Aa udah izin sama Tehnya. Ih, non sih orang aku mau ke rumah si Jenny. Oh ya udah, Aa juga mau ke rumah si Jenny. Oh iya kan sekarang lebaran. Maafin Aa ya. Iya sama-sama. Oh ya udah kalau mau ke rumah si Jenny ya bareng. Paneng bade amun ya. Nah, gelis karena di jalanannya. Ya. Pak, hampurannya uing loba salah. Sami-sami jang. Pak, minta duit atuh, Pak. Duit wae rek ka mana deh? Kasih dia, Pak. Ulin. Ulah loba ting ulin ka awewe jang. Awewe ge can bisa maneh. Taba pada ulin doang iya. Mohonnya, Pak. Ulinnya, Pak.
bade amang. Bade ke mana, Ros? Tas titen si Jenny, tapi tak aya si Jenny na. Oh, ke mana kitu? Tadina ning oge bade katen si Jenny. Itu geuning juga barudak. Hai, arek kamarana. Tak kening Jenny teh tos di mana? Urang dia ti Lebak tapi Jenny na teu aya. Oh, rek katen we. Hayat rek ka Lebak mah. Ayo. Jenny, iya si Eja cenah mah bade nyarios. Nyarios naon, Ja? Iya bade minta hampura pas keur sapatu moyokan. Hampura pisan, hampura. Nya Eja tuh teu naon tas lila iya urang ge tas poho. Hampura urang ge nya. Nuhun nya tos di hampura. Sami-sami. Iya oge minta hampuranya jiso. Nya sami-sami Eja. Bisa maafnya namun urang gak salah. Nya sawangsulna ning oge maafnya. Ini maafnya namun urang gak salah. Nya Ros sawangsulna urang oge maafnya lamun gak salah. Jadi hampura nya. Nya sawangsulna. Berpelukan. Itu geninganan juga si Adul. Arek ka mana? Arek katen si Bos. Bogo si Bos nage biage urang nesten si Bos. Oh, di urang katen si Gigi pe. Bade katen si Anan. Teteh bade katen Aat lan heulanya. Oh nya dede ge bade amang ieu. Oh nya kunci we pantona. Nya teh. Reka mana Dik? Reka ten sini ya. Lebaranan hampura ha? Heeh. Sawangsulna nya. Nan ulin ya? Ulin ka mana, Jack? Ka mana we? Urang ngabasa tuh. Boga duit pan urang. Tenang duit mah karak tilu mangkok mah aya. Baca. Ajakan we si Rara daek rek mawa sini ya. Ayo ari mana rek neraktir urang mah. Heuh tenang mana mah dibayarkeun ku daek nan anu si Rara mah cenah mayar sorangan. Heuh hayu. Yuk. Ayo nek. Ayat teh nya sini anak. Teh ngaot teh angkeun we turun juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Jack? Ya orang ulin yuk. Ulin ka mana Jack? Kadi heula tuh ajakan lah si Adnan. Hadi heulanan.
Mana harga lunan? Atuh arek. Rek mah orang ngabaso. Si Anan ge arek iya jeung si Rara nan si Anan mah. Oh, si Rara ilu. Ilupan jadi 2 motor. Engke nia jeung urang. Hayu atuh mana si Rara nak? Geus di bejaan si Rara keur di jalan. Ayo atuh berangkatkeun. Ayo. Mana nih bawa motor wing? Ayo naik. Thank